warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Wargi-wargi sadayana, alhamdulillah dina dinten ieu teh pribados tos dugi di Kampung Garadaha, Desa Sukapada, Kecamatan Pager Ageng, Tasikmalaya. Kangge tinggal kaendahan alam oge perkampungan mah dipalihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Anda ingali tinggal di mana gitu dah kalau panas duduk kalau kukur makanya saya bantasan gini seperti jenang kenteng tetap akan Satu kajantenan tahun sabarat teh kajantanana itu tahun sebenarnya karena 2002 gitu 2002 kasih hana teh asalna mohon kecil yang tidak gempa agung kan tanya. mohon pan ieu teh dia teh wah Pangeran longsor gini pangeran pangeran. mohon kapungkur ya Basa di sekolah kene. mohon harus lami neng Dan agung pisan nya tanya. terus lami kan terus kerasian teng eta di carana ngalih ka sampalan di arah hutannya di sarunan teh suka pada aing terus di sampalan teh da nangtungan teh kedah ku atsis gitu yang terus teh aya we bangsa bahana oge geuning nya kan mada ieu kitu teh sarieuna kitu Di dampakna agung pisan teh kangge ilmu basa pas basa bencana. aduh terus sieunnya sadayana gitu sesah gitu kali-kali ka mana Tapi seueur eta teh nu ngalih teh. seur terus kebun cai tarbi anu sarana kau suapina gitu tarbi Satu satana teh aya deui we. Aya iya deh we mohon aya nu mah anger aya nu ngarali mah aya wae mah negara dua artis mah Teteh di dia teh sabaraha tahun kali. saya di melahiran orang dia nya paling dia di Lebak ka dia Tabumi Butut tahun 2004 Dia tetap jantan warga aslinya nih mohon dia. asli Asli di dia. 2004 ngalihkeun ieu teh ti Lebak teh ka dia lainna itu bade runtuh deui itu neng pas ieu deui ya enak kan pada kita untuk usahaan teh iya biasana kan habis sok buru yang di kotanya ayeuna teu da Samana teh sok di ka kebon. kosong Kebon. Ai saroge kan. terus pupus Oh. pupus dua nih di Cina Prabu di nama dia pada ke Bandung 2004 lah sih 2004 dari pupus saroge teh langsung alih tadi sa pupus saroge nu kadua teh lain itu teh sarang saya di bumi teh nyalira nyalira ini Kurang kali teh. hiji gitu rumah tangga di Bojo pamegah Aya. eta mah tetanggi Pamana we putra. iya cuma putra ponakan Dan teh mah mung hiji-hijina kurang kali teh pas Sama rumah teh. tangga. Bojot nih Jadi nyalira. we nah neng unya nama dianggap mah tong gede putan teh kadinya jalan Teteh turun atunya. punten we neng mohon mangga Assalamualaikum. Waalaikumsalam
wargi-wargi sadaya mung sakitu video kapi hatur di Kampung Garadaha, Desa Sukapada, Kecamatan Pager Ageng. Waktasna pribados pamit mundur wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.